ka sadayana urang cicineran anu biasa digalinangkeun kupun bojo saha adipun anak model di Majalaya punten ka pemajalaya aya pun anak di Majalaya pun bojo teh Christina Aguilera. aduh Urang cicineran anu aya mangfaatna nya sok judulna nyaeta Never Have I Seen a Pretty Girl Like You. anjir bahasa Inggris yuk. Artina Dua we laguna nya sok nu kahiji kadua sisinan nyata if you fall in the first try again. anjir Artina naon? Bodoh kamu. nya naon hartina Dasar si jahlun stupid Naon banget. artina bahasa Inggris? Hartosna never have I seen a pretty girl like you jeung never if you fall in the first try again. Janganlah Anda buang sampah sembarangan. teu nyambung Sampai jauh Artina. Penting aya manfaatna. Wanci subuh geus balebat hayam raong kongkorongok hartosna ayu batur gerak tarobat isi hirup kaburuku maut. tah eta sisiniran Assalamualaikum. wanci subuh geus balebat hayam raung kongkorongok hayu batur gerata robat bisi hirup kaburu kumaha eta sisiniran Benar. lain ngagosrok bujur mitoha Mana wae ka batur odet bisa. Kudu kitu tuh alus mah. Kos maneh bisa wae sisindiran. mal pati-pati urang ngabejanam nu urang teu bisa Sok. Sok ini heuh. Sok sih teh. kayak atuh sama nih abong ke budak leutik Katilu kali teh balik dijebet tah. jebetan mana kumaha Jebet sakali. Jebet dua kali, katilu kali jebet klepak. La ilaha montok cak montok keenggeus la ilaha illallah mah teh. oh. model sisiniran model dekok Mendadak kok ieu. eta daun hiris daun peteuy tiris euy nya sisiniran urang mah saeutik tapi mentegeg nya kana beuteungna teh teu geunahnya Mana mah abang awak penek sisiniran oge teh. sakali deui Opat tuh bait, 2 cangkang, 2 eusi. sakali deui Mau tuh kasieun tiris oy. moal mah nyahaban we tiris Tadi contoh. Tah geus aya contoh mah tidak kok urang ge bau kan nu alus. cingsop Tuh. Huncuing nyayang di darat nya di pakanan odet ku di hartosna tada teuing ibu bapa mun diahenat bebendan Gusti yang widi urang ngana tuh sakali deui eta moal teu tiris euy mung aya moal desah moal ngacapi teh capek maneh teu balik sok ya sob eta meuli mobil make klakson tidid eta mah halus meureun aya tididan genah eta cekat situ mah nyentuh gue kana angan sah Balik. Cepet la ilaha tong moal ah tong make jebet ah mopat bait atuh moal mau ka dikacapian nah sok 4 bait 2 cangkang 2 isi sok ulah sok ngabotol limun hiji tas rewah bulan puasa 2 artina ulah sok getol ngalamun tuluy ibadah kanu kawasa eta oh nu kitu siapa tuh Nah itu barulah ajib loh. aduh gelo suka teh tegalak kitu si eta mah lo detik iru ngamakna mah gede eta meuli tomat jeung peteuy tamat mati kayaknya deh maksudnya kira-kira teh bener ngapalkeun di tukang Ngapalkeun heula tuh. di teh ahli seniman sok ngapalkeun di tukang nya atuh sok bade abdi bade ngapalkeun heula di Pangkarat tuh